Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak ayeuna buka buku bab 2 bahasa Sunda. Simak video pembelajaran dari Miss tentang bab 2 bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barudak buka buku halaman 12 bab 2 tentang energi panon poe. Nah, dibacanya ku barudaknya. Saya ayeuna ngajawab soal. Naon anu disebut energi? Apa yang dimaksud dengan energi? Energi teh kakuatan nu dipibanda ku hiji barang pikeun milampah usaha atau kegiatan. Jadi, energi adalah kekuatan suatu barang yang dapat berperilaku atau melakukan usaha atau kegiatan. Naon sababna kudu hemat energi? Kenapa harus kita nomor 2? Kenapa kita harus hemat energi? Sabab energi teh lila-lila bisa hareup. Sabab energi lama-lama bisa habis ya. Jadi kita harus hemat energi. 3. Contohan energi dina mobil. Mobil maju lantaran boga energi tina bensin. Mobil bisa maju jalan ya karena ada bensin. Naon energi bensin? 4. Naon manfaat energi panon poe pikeun makhluk hirup? Manfaatnya energi panon poe itu matahari, sinar matahari ya. Itu untuk makhluk hidup adalah ngagaringkeun pakaian, mengeringkan pakaian, moyan, berjemur, moe pare, mengeringkan padi. Panon poe dina alam kiwari bisa digunakan pikeun naon? Panon poe di alam kiwari bisa digunakan untuk apa? Bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi panas. Nah, setelah itu dibaca ya halaman 13-14. Kemudian rupa-rupa energi jeung manfaatnya panon poe, matahari, minyak bumi, angin, air, cai, baterai, kadaharan, makanan, listrik ya. Di situ dibaca. Kemudian buka halaman 16. Jadi aya setrikaan kegunaannya untuk menyetrika baju supaya tidak kusut. Kipas angin gunanya untuk menghasilkan angin. Hair dryer ya, nomor 2 gambar di situ gunanya ngagaringkeun buuk, mengeringkan rambut. Kemudian lampu nyaangan imah untuk menerangi rumah. Rice cooker gunanya untuk nyangu ngaliwet ya, membuat nasi ya, ngaliwet nyangu. Kemudian mesin cuci gunanya untuk nyeseh baju, mencuci baju. Nah, sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut berikutnya contoh hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangkeun nami abdi Muhammad Azhan Okal. Abdi bade nyarioskeun ngeunaan hemat energi di bumi abdi. Nu dianggo sadirikan contohna upami waktu siang listrik nuhurung kene sapartos kieu kedah di pareuman. Yuk ke pareuman. Salajengna upami urang ngajarkeun cai tos pikeun sapartos kieu enggal di pareuman.